anu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa. Kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli tidak baca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia tidak baca sholawat cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare tidak nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumadak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur hayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpurajul cilaka ka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh ye hayu urang gaur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember cai di sumur cai di empang cai di kali cai di keran leuleuh jelema mantes ngising cai ngomong ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun jang ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali kadieu cek era teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nya kadieu hayu kadieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang parati ngabersihan sia bong ieu mah isin jeung teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan saya ge indit kageun ku kumaha ge ye pinuh ku najis kitu nah ulah-ulah ku najis koromod geus pamajikan geus kieu bae ih si kakak mun kunaon amban lain deui cenah teh sarua ieu jeung sia mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah mah ngaranna nyetel gitu aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan kukumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih ma'rifatullah wa rasul ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna
kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun ka cai herang kabeh butuh. Ku hese-hesena ku ari cai herang, ku ari cai teh steril. Make mesin hayang timbul cai herang, ku hese-hesena cai herang ku ari. Lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae. Baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae. Lantaran polusi ku hari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cangking mah teh ka dieu hayu ka dieu hayu urang bebersih dumatek bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai. Jangan banyak omong lu. Tolongin gua nih. Ngomong teh cai. Cai teh ngomong Masya Allah Karim. Ngan teu kadenge ku urang. Okos aya manuk merak keur nyabutan buluna. Cabutan. Buluna dicabutan. Datang beberapa hewan. Nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeg jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing. Bebeja ka manuk-manuk seje deui. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna, sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh ku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadenya. Kunaon ngakunaon kana sia hook eta hook henteu aing mah hayang nyawa ka jati diri aing sabutan munyan. Nah ku hari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng ditanya deui cek beo teh kok kitu amat ieulah asli ka aing aslina aing keur menikmati hirup ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing ngan sakadar jeung Gusti Allah hungkul hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu keur aya bulu aing diriung-riung jelema bae dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji ku hari aing geus senang ka Gusti Allah eta manuk merak ngomong mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nokos. Merak eta nokos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing. Hei. Eta mah hebatnya sabuluna. Aing kan. Oh, hebat kan? Asa aing satungtung kos kitu kana rakacak manuk merak. Kuari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak bundul asa kapanggih jeung merak bundul geus tah ku sebab kuari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tanu mantak satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya
bahaya nu batak jelema di orbit diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam encan wau ka Allah masalah lamun geus ditoler-toler merak gundul karak lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagaan ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing cabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen ku kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah waduh baju pendi gagah amat saya teh enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah jahanamna ge kerakna deui belah dituun kerak naon teh kadinya asal asal geus kos kitu asal kiai dipuji atuh saya teh eta bulu teh ngabahayakeun cabutan bulu kena wauh ka Allah lamun geus dicabutan karak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk merak ge kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang kena batur teh teu nganggap ka urang karak lamun geus batur teu nganggap ulah dionang sama kiai kos kitu ieu senang urang masyaallah aing geus teu dianggap geus aing maning dianggap ku Allah bae kajen ku manusia mah teu dianggap jeung lain pan tatangga teu nyahoeun aing kiai masyaallah aing geus kebal sebenarnya jadi kiai nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana pajar lain kiai meureun aing suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai kok yang lain diundang saya enggak gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang ditolol tuh coba kita kan kiai tolol eta mah gitu Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah geus kikikan merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe 2 poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan kurang datang ka nanaonan hirup kubatur di bajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat nu Allah aing mah jauh naon hakikat nama ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah kata mah hanya anggapan-anggapan jelema bae. Nah, geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu. Tapi lamun encan nyabutan bulu. Alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali. Pakai DRS. DRS itu dapat waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya enggak ceramah kalau enggak pakai DRS. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus.
bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bae bahasa manuk merak kukunjungan. Tah ieu lah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantap hubul kholqi cinta makhluk cuman cinta makhlukna lain hayang dibere lain hayang dipuji hubul kholqi cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreukun wudu can nyahoreukun salat besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumati tabaihim ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh hayu kade urang bersihan kade bersihan hanya nu boga makrifat nu boga hikmah anu caina bersih lah anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula nah ngararomong ngorenganan masyaallah karim ulah disangka henteu ngomong ieu batu-batu ngomong kayu-kayu ngomong sakumaha kangjeng teh kan disapa ku batu assalamualaikum ya Rasulullah batu salam kayu tangkal korma ka kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah onta ka kangjeng mah assalamualaikum ya Rasul mau ka kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah ya Allah ya Rabb ih geus buku jin ka kangjeng Nabi mah assalamualaikum ya Rasulullah mentek aya di Al-Qur'an surat jin nah ieu teh hayang dibere penerangan diutus kita nyampekeun baliguan walau aya tah kos kitu mentek haji pendek kamari aya nu gaib teh anu kitu bebe aja Kuntianak kayaknya. Emang sajurusan saja lamun orang ngawirid surat jin datang jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan entah ngira tilok sieun dan kakuburan ngira tilok sieun batur aing kabeh teh aing rajana tah ieu jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh lamun mata resep kana nu indah-indah hayang dicomponan ka butuh mata ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli irung watakna hayang ngambe nu sengit-sengit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku dia lagi ngomong sarua bae eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya
hayang ceteh misalnya dan lain-lain sebagainya ngenjang kebutuhannya. Nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit dengan ge aya 50.000 bah berarti si mbak bisa dikredit tentu mah kos ya 1 kali paket 3 kali bayar gak apa-apa eta kan kebutuhan nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa jumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajen kukumaha teu kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajen kukumaha ketika pemerintah datang ka kiai sadu sarua pemerintah ge aya kabutuh ka kiai teh aya kabutuhna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji masalah dek ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di daerah baik wari kiai ge datang ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo eueuh konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuhnyana lempangnya di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuhna dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kukumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kukumaha sebab naluri manusia selalu gitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deuketna jeung si kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieun kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieun kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai gak deket anu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponan anak weh dalit katanya anak kadina dalit nyaos ya dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kukumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa
kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus teu hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajeun kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan inu bahaya ketika kahayang diteruskan baik kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema inu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat ngilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lalagaan ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajeun kumaha ge sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malam manggis kieu bae jam angel jasa jam amau ieu jam terek jam genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngedek datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing dalah deui anu ngalangan ngawas ngurang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ke atai kotokan di jalan tiupan dek datang ke bogoh teh pus gitu angel perasaan dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurojuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia rogoma anpurojulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jada tidak jumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpurojulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus
untung jasa anu puasa, untung jasa nyabari maca Quran, untung jasa nyabari taraweh, untung jasa bari sedekah, untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur diaur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dia aduh di tukang di dia ngaranna ieu dia di ais rahmat teh masyaallah si rahmat gede-gede ada di suhunaya si rahmat dah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan purajul cilaka ka kanjengna sakitu keur diaur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung di bulan Ramadan teh ye hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah diseling-selingkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah ngomong mana aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur bukan aing mah setahun sekali salat aing datang ka lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya na bubedu parah sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran geus jauh puasa maca Qurannya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh cenah mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka inti lah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik letik bulan nu sajian mah kula mah sa Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan bari kula wah jadi ahli surga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu manu kawa salah geus bokana di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah ditah ku ki uci cenah geus ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge Syawal mah teu naon maksiat salah tafsir sia mah pajaran ditah ku aing bae na ieulah Ramadan lain lalagaan aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman nafsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan
Asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing keur puasa ya ke penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep aduh cek pamajigna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah aing ge kamar aing khusus ya cenah paranti kholwah Gusti aing asana bisa hiber aing sawas pada ieu Ramadan ulah diganggu ku sia antak di bulan Ramadan teh nu bagus beuh kieu neng ka neng bulan ieu kan bulan sahabatnya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju meuli calana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak urang tah 10 juta nya geus kakak dik ibadah ka Gusti Allah oh nuhun Kak ibadah bulan Syawal bebeja pamajina Kak kula leungit kongkorong Kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh eueuh salah London meureun ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah kunaon eta dibagikeun 10 juta teh tangkorak Kakak mah pinter connect tah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kene tah ieu ses Kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae Kakak mah beuh Kak ja guru Kakak ge henteu kitu beureunnya aing kalebihan guru coba-cobalah kalebihan guru aing tah ieu hebat eta ibadah kos kitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang geus dipajangkeun tah hayang make nu leutik nu ieu hayang nu sedeng nu ieu hayang bade jasa nu ieu ieu naon ieu Quran tah timimiti leutik sedeng bude bisi Kakak hayang nu leutik nu ieu hayang bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku Kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya ieu naon ieu Kak ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi nu ieu jang susu cenah deuk ka Allah Kak atuh ka Allah mah urusan roh aya awak papenkur di kopian segala rupa Kakak jadi pinter Kak atuh na ngaji Kakak mah itu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya kok di kamar Kak ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak lalu ngomong sia bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah ku sia meuli buka ku Kakak teu mah lain kholwah kos kitu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun ku urang teh ibadah jadi urang kan kadeuleu jarum ge dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengkeun hate urang geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya coba pamajikanna datang ka sabaraha we kuatna ulah nyoba aing bukan aing mah doakeun sia ya Kakak deuk ka Allah menang 3 poe teh Noel tual toe can deuk ka Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye mana sia baju barah kieu atuh kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu ku ari geus teu make calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kodo sajabati kodo kudu mayar kafaratul uzma kafaratul uzma teh naon Kiai ayatku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamat tina cela yukhillu bil amal
ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ikan lain lalagan kafarat musbat kos kitu tah. Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah ya Rabbi karim tak siada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa id ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh ngumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun. Nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka tuh cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh poh kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tuan geus ku masalah geus kos kitu mah idku raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacan dina gawean anu kuat boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah puasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus bae atuh lah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter. Waduh tuan atuh kula mah miskin jakian teu boga jang mere teu boga oke tugas kanjeng Nabi ka jero dibere ku kanjeng Nabi tah tuan ieu jang saha ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan eueuh deui nu pang miskinna di lembur ieu walti kula kanjeng Nabi seuri nggak satu dahar kusia atuh loh itu seuri kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng ayo geus kaparatan awak sia kusia keneh taros Masya Allah babari jasa aja kanjeng Nabi mah bawa ka ditu geus bawa ku nya jinging ka pamajikan naon eta Kak ieu ti kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus kaparat babari tah iyalah kanjeng Nabi Masya Allah karim hawa nu hese kabeh jeung kanjeng Nabi oko eta teh nu eman da aya jelema namu ka kanjeng Nabi begitu namu ka kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka kanjeng Nabi cak babaturan-babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta melidu jasa peujit habak peujit batu geus peujit oh masalah guys si adek tanggung jawab ayo guys pecit ya beres pecit bagi ke aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya guys buat balik bejaan nyumput nya ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya ada di dinya cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mancit masa anu mancing iya tinggal tulang talengna doang keluar kanjeng Nabi sahabat saya anu mancit ya udah ngomong saya anu mancit udah ngomong gak baik jak diancam tadi ku nemen udah dibejakeun ku sianya moal ceknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cek kanjeng Nabi ya saya anu mancit ya otomatis kan nista maja utama
bunga bohong Nuaiman si Nuaiman di mana kuari wallahu alam bejakeun di mana undek ngabejakeun leumpang gangjing Nabi ka arah kabelah ditu nanya sia mangge Nuaiman cicing jira mangge Nuaiman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ieu aing nabi Allah rasul Allah bejakeun di mana Nuaiman disigapkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we Nuaiman hudang ja hudang cekel ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta bencit ontak ji kula mah dititah ku babaturan kula atuh dititah kunaon daek ba ih demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh mung kamagian ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia Nuaiman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula jadi dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si Nuaiman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan atuh ngajak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys tadi duit dah kula numang mayarkeun kuda daek mayarkeun mah taya sobat Kangjeng Nabi pikat serine karana Nuaiman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit beres bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah cenah teh bayar geus ente untung kan cenah teh untung cek Kangjeng Nabi ulah ngomong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun aya di pencet teh man masyaallah jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim antak Kangjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka si Nuaiman sok seri sorangan eta eueuh bae ka panghijingna teh seuri eueuh panghijingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh masalah wajibu mal qadai al imsak lisaub wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi teu ari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep baik wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih penting kene hudang gitu hudang neulejab weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh eta kerbal di sisi mata jih besar kotok teh mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jadi 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peuting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa peuting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dahar teh beunang indung ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalima alaman banalahu yaumul salasi syaban
annahu min Ramadan nyana ngadadengekeun bae begitu ngadadengekeun tanggal hiji Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal hiji Ramadan heuy hiji Ramadan ieu ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugat teh lain tanggal hiji Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min matbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu kakemur kakemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng ha teh ieu kaleuwihan oh ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna nah eta kerewed salawe teh masih kene zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kene zahir contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuk kebo lamun ngising kan kaluar teh ta eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal tah sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong plak ulah make calana salakina mau sepidol ulah saya bisa make sepidol jak sing rapi nah diukna nu bari tah di sepidolan ku salakina teh tah ieu nu kadeuleu ku aing mah jadi ieu eta anu kos kitu ngaranna zahir kadi ke geus beres sekarang kacaan punyana ieu horengan teh tah ke sia ngapraktekeun deui di imah tungtungna bae kaburu ngagambar tah eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan asuh atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teu asa atuh nu zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu na lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal
batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teu sing hade urang puasa teh kudu mantep. Nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahedin jeung ed awewe keur puasa ed batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah toh sanajan seketika batal bae sadua bae wa bi igmain jeung ku ayan batal sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal in anama jaminahar lamun nyanana mabok teu ngahaja batal mabok daraan mabok anu teh geus sarua bae urang lembur kan teu meunang bau bensin asal bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mamana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih hade ulah ngahaja-haja tuh etalah carita tentang puasa supaya urang rapih dina ngalaksanakeun puasa abeh puasa urang ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngai urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak kos kitu puasa teh eta walah puasa gan zahir doang teu dahar teu nginum eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teu dahar teu nginum teu jima buka nama masyaallah pohara mantak cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada alan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kunaon sok dipangmeulikeun baju ku mak teu jadi aing ge bunga kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi aing ge bunga kunaon bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bae geus ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kula ge
teu diinum kunyana cai lalaunan kakemuna ge lantaran menghargai Tuhan. Ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai. Begitu badahanana ka masjid lempang-lempang geus kadoakeun. Begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah. Geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh dihampura panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti. Lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit numantak sehari ka lawang masjid urang gur kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak numantak urang Iran Syiah lawang masjid teh kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu neuk ziarah ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong neuk ziarah ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran. Urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mentak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya. Tekebal jana keur cicing di sisi kali. Aya awewe Masya Allah. Gelis jasa. Ese nyaritakeun apa tah gelis. Kutilan. Cedaan. Pan awe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu aya. Geulis das. Nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jero ngimpi. Itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi. Percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Waduh. Yalah di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nya sit. Dirawe mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya nah. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya keneh. Sengit na aya keneh kadeuleukeun keneh langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan mah. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak letik umur 10 tahun loba nu kuateun. Lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat,
10 tahun mah kuat, 7 tahun mah kuat, atuh kumaha urang nu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib, urang sarua yang heuy datang ka magrib, naon bedana jeung budak? Puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata, ajak puasa mata. Di samping teu dahar teu nginum teu jima, mata urang ajakan puasa. Ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah. Ceuli urang ajak puasa ceuli. Ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah. Irung geus ge, Pak. Jangan buat lauk asin. Hayang geura magrib bae sabir lauk asin. Tapi lain deui ieu mah gabus sieum. Asana hujan mah bari teureui. Nah, ulah iru urang teh ulah. Masyaallah, ajakan puasa mata urang. Ajakan puasa ceuli urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kidib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang. Mata urang geus make maca Quran, urang di bulan Ramadan mah ceuli urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hees. Manis daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae, mun bentak orang neletipi bae, mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek. Ngas hudang-hudang ke pas adzan maghrib. Karek aman. Inget ka uwa bae didoyong. Wajib noh. Kita kitunya nama teh. Sare ke hudang zuhur, sare deui hudang asar, sare deui hudang magrib. Ke isuk kitu deui, Cek pamajikan aing mah sataun ge, poso kos kitu kuat cek gitu. Puasa si pos kitu ngaringku, besok mah gateum. Daripada maksiat teh kos kitu puasa. Tah ieu nu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana shaumul khawas. Mata ajak puasa, kurang celi ajak puasa, irung ajak puasa. Lamun puasa model kos kayak kieu, model kos dedahar, teu nginum, teu jima. Ieu kabeh diajak puasa, mata celi. Tah, ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Ita muasaan mata ceuli irung tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah. Di pondok keneh blak pondok muka. Kakula bebeja. Masya Allah. Etalah tanggal 27 Ramadan. Belah dieuna keur diimah di dieu. Kabeh perasaan nana. Terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar. Kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar. Kaget. Eta lah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasa lah tah urang tah ti kuari geura ge belajar ti kuari. Coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun naon geus. Ulah renyak-renyak ganti. Gitu kene HP puasa ti HP bae jago. Puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu. Geus kieu nah. Dikenal pe di ieu ge gara-garana di
non di ieu mah motor klakson eleh motor ge eleh nya goblok budak teh minggu nya tetep aya digoblok-goblok ge kieu mobil titit enar ka tengah nya mah tolol eta ku ari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah kos kitu hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya boka asana kakak jadi puting kayak kieu kan seolah sok kitu atuh ka aing sugan bae kula rada resep kakak hideung bukan aing kitu bae benernya putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kadua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasil khawas puasa khawasil khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal asal teu inget ka Allah batal iyalah para mursalin para nabiin heset kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal kan dibere tabah adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45 mun dicaritakeun panjang Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu tinggi hilal 8 derajat 59 badiatul misal sami jatuh pada Sabtu pahing tinggi hilal 8 derajat 11 Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu pahing 27 Mei tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21 salam Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu pahing itu tinggi hilal 6 derajat 59 luhur Nurul Anwar 8 derajat 27 Sulamun Nairen iyalah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang tinggi hilal 7 derajat 20 dakik jadi gede naon gitu garana bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu orang lebaran darjatnya tinggi sarua bae tinggi sulam menang 3 darjah kemudian gitu epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian
kemudian Badiatul Misal menangna opat darjah malah, kemudian Fatra'ub menangna gitu 3 darjah kumaha 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darajat malah. Ieu mah keur carita Sulamun Nairin adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan sim kuring we insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon, persilahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun benernya menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat, jangan naga tetap ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing ngaji. Tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan, tutungtur sama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Jadi kula lantaran atau loba wasiat geus lah udah caritakeun wasiat itu bagus. Dek make hisab Sulamun Nairin tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulamun Nairin bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg sia. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulah ngaharuan ka aing. Engke ke dieu di ais ku Syekh Mansur, ini anak emasku cekeuna teh. Aja Pendi, jangan solo lo. Ngapain ikutin gua lo? Sono lo. Sama Wilhelmina lu sono. Isik orang ke di akhirat tahun di gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na. Ulah saksa ilu-ilu na ulah. Geus ka aing ka sorga cuma diajak paing. Bahasa kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah. Aja aingna milu jeung ahli sorga teh beres. Ja kawali cinta, katuan Syekh Qadir cinta, katua Maulana Hasanuddin cinta, kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali. Nyana nyahoeun. Ye, Syekh Mansur make kitabna atuh geus teu kumaha. Boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu. Ya aing mah boga yakin milu geus. Gege digawe tah hayang dikitu-kitu. Perebut ke wali ieu. Kadieu. Ish, ulah perebut urang babarengan ayo. Bareng. Ayo ndek milu saya teh. Ayo ulah. Kebal-kebal jangan tetap diajak di tukang. Iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang. Insyaallah asana puasa bareng. Lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh heula bae. Lain deui teh urusan kos gitu bae. Ieu mah lebaran urang.
di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ya ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ye ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubunganna jeung kontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihandap ngajakat mah lain deui macem-macem ibadah da kos kitu teh mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakatna sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep Ige salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majelis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai diberi Samarinda menang di zakat kadeja ngarenjang betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian nu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu nalah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Cipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah hayang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan teh beda ada sosial seje ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui mas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah.
mau zakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Ke aing mah. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh saha agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaanna masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ge urang bolak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya urang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah teu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan orang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa orang dibere gitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat orang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala satajan orang neraskeun orang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum
ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 orang lebaran minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin nya urang puasa teh poe daun urang lebaran minggu Senin tan jawaran Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu beres tah Minggu malam Senin. Nah, berarti minggu Senin malam 9. Malam 9-nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua. Orang lebaran minggu ke hiji, ta minggu kedua. Nah, jadi panjang